Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugli para wargi kumaha ramang mudah-mudahan sehat walafiat. Aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mangga barakam dangu urang lajengeun bae sejar cerita Sunda si emen jawara gagah dina bagian anu ka-28. Kasarena meranco. Sahabat dana sejudra simura jeung anu sajeuna harita ninggalkeun eta patempatan. Jalma-jalma anu nonton harita galecok jeung pada baturna ngomongkeun anu bieu cikeneh ka saksian ku marenehanana. Sedangkan si Emin harita asup ka jero warung, duit anu geus dibikeun harita ku si Gopar dibikeun harita ka Makokom. Pogo we Makokom ka cidabungan pisan lantaran ayeuna mah manehanana henteu rugi, malahan mas si Gopar teh mere duit oge leuwih loba. Hatur nuhun pisan Jang Emin. Itu nageri ujang teh sakti mandraguna. Tersangka mama euy. Nya geus mah kasep gagah sakti mandraguna. Lamun teh mah boga anak weh. Remaja putri pasti we atuh bakal dijejehkeun ka ujang. Bakal dikawinkeun ka ujang. Mama malah asa. Ya, itu kena naon lah. Mun aya gitu gimana? Lah kuring oge kaluman itu mah. Wah, nu maturan. Umur mah geus maji ge nama lamun bisa kana boga pamajikan. Nyatang tung atuh Sujang. Katingali nya mah kumaha Ujang teh geus anjing. Geus menjeuna Sujang, neangan dicaloneun. Di pemajikaneun anu geulis rancunit mun bisa mah. Nyari goreng mama kemana sih nage lamun misalkeun henteu kanu geuliskeun bae penting mah bagre hatena solehah gitu mah. Bener pisan Hujang. Emang kudu kitu percuma geulis oge tapi hari hatena henteu geulis mah percuma. Kerjongjon ngobrol samodel kitu. Harita aya wanoja geulis rupa pakulitanana koneng umyang. Bukna panjang. Tapi bukna teh diiket naon oge. Ku kain anu warna pink atau merah muda itu nya. Katingalina teh geulis pisan jeung mantas deui. Makokom harita ngararet ka eta wanoja. Deg pangadegna memang pokna mah sampulur we. Geulis eta wanoja teh. Eta wanoja dina lengan katuhuna nyekelan pedang. Pedangna katingalina mah pedang pusaka. Lantaran beda dina bentukanana, beda deui dina ukiranana. Eta wanoja teh harita gek diuk dina bangku anu kosong. Jalma-jalma anu kerja rajaan mah harita mencorong sakedeung saterusna mah harita padang dahar di bae. Si Emen harita melikeun ka mencerong we teu ngiceup-ngiceup ka eta wanoja. Kataji jeung deui kakara harita we si Emen papanggih jeung wanoja. Umur-umur manehanan teh bebarengan jeung Nini Opang. Jeung nini atau jeung nini Opang nu mata teu aneh adrina waktu harita si Emen meunikan kateu ngiceup-ngiceup. Mencrong we ka eta wanoja anu keur dieu. Makokom surti harita buru-buru nyamperkeun ka eta wanoja pok Makokom harita. Wilujeng sumping deh bade tuang sireng naon den teh. Aya pais lauk mah aya. Terusna belum pada aya ngan sakit wes aya-ayanya. Sederhana warung emak mah kenalkeun nyai. Manten nu kastelah Makokom rupi nyai teh. Jahana mi sedang sapertusna mah sanes ulang dia teh. Hatur nuhun pisan mah parantos naros buru-buru taros. Nepangkeun mah. Ulah tanu katelah galuh Parmadi. Aja sinang heula di warung. Pergi capek sareng hayang tuang. Mohon mangga Den, mangga.
tuang nama sareng naon we aya anu penting nama enak we dituang mohon mangga nen sakedapnya antusan heula makokom harita lempang ngadeukeutan kana tempatan teuneunan sangujeung deungeunana lila makokom harita mikeun alas ka saha ka eta wanoja anu katelah galuh Parmadi. Eta sangu tadi asongkeun saalas saterusna harita ya beres sambal sagala sambal mah langsung we harita dina coayat. Semah harita nyokot cai dila balik deui song sagelas. Kulantaran si galuh Parmadi teh wanoja anu geus serupa lapar teh calabak harita barang dahar. Si Emen harita ditinggalikeun be jalma-jalma sejen oge anu di juru maningalikeun lantaran rada anggang. Jalma-jalma anu deukeut mah teu wadeun paneuteuf lantaran era teu deukeut-deukeut pada jeung mencerong mah. Si Mawarong oge si Makokom sabadana balik deui diuk harita mencerong we ka eta wanoja. Barang daharna eta wanoja katempo boga adab jeung tata krama. Teu saperti jalma biasana daharna teh katingali diukir. Lalaunan barang daharna teh ngahuap nana oge estu tarapti pisan. Si Emen dina waktu harita geus bisa ngarti jeung bisa ngajudi yen galuh Parmadi teh lain wanoja biasa manehanana boga tata krama jeung adab-adaban dina waktu barang dahar geus pasti we. Dina comaritana geus sopan geus pasti we manehanana nyata galuh Parmadi teh bakal ngahargaan ka jalma-jalma anu sejenna. Aduh, eta mah wanoja mun disampulur manis kidunya. Aduh. Aduh kudu kenalan ieu euy. Aduh. Ada yang tertinggalan teh galuh Parmadi cenah. Jigana teh bapana teh katalah Parmadi jigana mah jigana gitu. Aduh cocok kenalan teh galuh. Aduh. Ieu mah kudu kenalan bener euy. Keur kitu seuleuna harita Makokom nyamperkeun ka si Emen. Ngarewas Makokom teh harita lalaunan cumaritana. Ya men, tinggal itu. Bieu mah teh naon cumarita. Ya telah diijabah. Ya telah diijabah ku pangerannya, ya men. Geus waktuna jeung Emen teh abogaan di pamajikaneun tinggal itu. Aduh, manis kitu. Bener mak ya pokoknya nama bukan manis mah tinggal senyumannya lagi mak aduh ya coba jeung mah ge naon eta teh geulis pisan tok yang jang Emen mah nya keun we ku make urang amplokeun teh bener teh. Aduh ari mamun mun sok aduh gong gitu nya aduh sok we lah atur kok emak itu nya. Galuh Parmadi barang daharna memang lumayan lila. Ini memang daharna jalma-jalma biasana lantaran barang daharna tadi ukir lila barang daharna teh. Dina kayaan kitu harita aya jalma nu asup ka jero warung. Deganana eta jalma teh bejeuna we seperti jangkungna seperti si Emen. Ngan memang sembada berhilan. Eta jalma teh dina sela-sela cangkengna nyelap pecut jigana teh seperti anak jalma anu tadi we anu genep urang teh ya si Gopar oge sarua nyeklan pecut ngan ieu mah beda sepertina pecut anu bakal digunakan ka teh jalma atawa anu dibawa ka teh jalma teh pecutna pecut pusaka. Si Emen oge bisa ngarti eta jalma teh lain jawara biasa geus bisa kaukur kemampuan ilmu silatna ku si Emen ngan saukur ku sareretan. Eta jalma harita teh geuk liuk dideukeuten dihareupeun pisan galuh Parmadi diukna teh. Ugo we jalma anu keur diuk di dinya sieun buru-buru harita pindah ka tempat anu sejen. Eta jalma teh mun mencerong we ka galuh Parmadi anu keur barang dahar. Galuh Parmadi harita neuteub ka eta jalma. Dua tetepan harita bantrok. Ser harita kana hatena jeung jantungna eta jalma nyata anu mau pecut ya harita karasa aya ser-seran nudun gitu. Beda soalna galuh Parmadi teh geulis eta jalma teh jika nama mah karena urusan wanoja mah resepeun
Tertela geninganan. Di warung anu nyingkul teh aya wanoja anu geus rupa. Saha nyai teh nami teh nyai? Nyai teh saha nami? Urang mana? Nyai? Galuh Parmadi teu jumarita. Jongjon we harita barang dahar. Teu ngaliek-liek acan. Malahan mah galuh Parmadi teh tungkul we nempo alasna. Nyai, nyai tadi harus ku kakang saha jenengan nyai? Yang orang mana nyai teh atuh ngobrol teh kalah nyuekeun kakang geuningan. Galuh Parmadi surti mun teh mah diantepkeun geus tangtu eta jalma teh bakal nyana kaributan. Laki sana kuring teh keur barang dahar tunggon heula beres. Keun engke mah di komro mah laluasa. Kuring teh yang barang dahar heula lapar iteh. Ya sok mun kitu mah. Ma, sadiakeun dahareun mah, sok buru ka dieu. Ulah lapar yo. Si Mak Kokom buru-buru nyamperkeun. Song alas harita dibikeun ka eta jalma. Mak Kokom harita kaitu ka dieu nyadiakeun kadaharan pikeun eta jalma, caina oge harita diasongkeun. Calabak harita barang dahar di hareupeun galuh Parmadi ngan beda meja hungkul. Mejana beda, tapi pahareup-hareup. Eta mah jalma anu barang dahar di hareupeun galuh Parmadi. Barang daharna teh amuradul. Kaitu ka dieu remehna teh bade jeung ceplak deh. Pokona mah ngajadikeun galuh Parmadi harita jadi teu nafsu barang daharna. Galuh Parmadi masih kene aya alas tengahna kulantaran eta jalma teh daharna kitu nya teh teu boga adab tata krama anu atuk nama galuh Parmadi ngeureunkeun barang daharna. Mak Kokom surti harita nyampeurkeun ka galuh Parmadi. Nah, geunangan enden, wang teh sakedap. Jadi teu nafsu, Mak. Tuangna oge tuh tingali ku Mak. Nya barang dahar samodel kitu. Teu boga ada pisan eta jalma teh. Oh, nya kumaha ge kesaksian aja tuh. Urang calek di bah ditu yuk. Nah naon atuh da calek di dieu mah. Wios eta alas mah kumaha urang rawatan. Si Mak Kokom harita nuyun ka galuh Parmadi. Saterusna mah cenah diuk harita dideukeuteun si Emen. Si Emen dina waktu harita rada ratok tutungan oge lantaran kakeureun harita anu da panggih jeung Wanoja. Kenalan oge. Sigana teh can pernah kenalan jeung Wanoja. Kenalan lamun teh si Emen kenalan jeung eta Wanoja nyata jeung galuh Parmadi jigana teh kenalan anu munggaran pikeun si Emen mah. Mak Kokom galuh Parmadi diajakan kadeukeuten si Emen dirinya mah di tempat diukna si Emen mah dina talupuh lega. Bisa diuk genep urang mah dirinya. Nyai den nempangkeun ieu teh anak emak ieu teh ngan lain anak emak asli. Si Ojang ieu teh mangrupakeun anak emak geus cicing di dieu lumayan lila aya saminggu nya cicing di dieu. Sok ngabantu-bantu ka emak sabisa-bisana we manehanana teh. Sok kadinya, Emen, tong cicing wae sok kenalan kenya. Si Emen harita nyolongkrongkeun leungeunna dengan katohna solongkrongkeun ka galuh Parmadi. Nupangkeun nyai. Ulah anu katilah Emen teh ya, aduh penyai teh. Saha? Ulah anu katilah galuh Parmadi, Kang. Aduh eta nami teh saya pisan mah atuh calik di dieu. Nyai sok mangga. Calik we di dieu. Urang ngobrol jeung Kang, mudah-mudahan we atuh aya guna jeung manfaatna. Gek harita galuh Parmadi diuk. Mak Kokom oge harita diuk dideukeuten si Emen. Jalma anu keur barang dahar tadi, kulantaran daharna jigana teh fokus, barang hari tetep kahareup, ari pek teh galuh Parmadi geus eueuh, luak liuk. Ya telah galuh Parmadi teh keur diuk we dideukeuten si Emen bari jeung cumarita. Puguh we ngahayap dengan eta jalma. Eta jalma nu keur barang dahar teh jadi heureum roman bangetna. Jadi ngembang we ra ceukeun teh kesel ka galuh Parmadi. Lantaran nyuekeun ka dirina. Si Emen harita pok deui cumarita. Tapi nyai teh urang mana nyai? Da akang mah nemen ngali itu teh. Nyai teh seperti nama dah urang dieu nya.
Urang mana adunya teh? Abdi mah tebih Kang. Emang aja we ngalalana da syawur ki guru teh. Nyantana nu katelah. Agi Parmadi teh. Nyet. Ulah teh kedah lunta. Kedah malah numpes kejahatan. Kedah nanjerkeun beneran. Kitu tah Kang. Oh, geuningannya. Manawi teh galuh Parmadi teh manawi teh Bapak Nyai. Eta geuningan eta teh guru Nyai nya. Mohon Kang. Eta teh nami guru abdi Parmadi teh Kang. Eta lah geuningan galuh Parmadi teh guru Nyai. Syukur we ari akang mah. Mudah-mudahan we atuh urang teh tiasa manjakeun bebarayaan ieu nya. Mudah-mudahan ngan ari akang ge da sanes urang dieu akang mah. Ya akang oge keur dalam rangka ngalalana gitu nya. Ngalalana ka itu ka dieu. Neangan jalma anu teangan. Jalma anu teangan ku akang teh mangrupakeun jalma jahat nya. Aduh, pokona mah pangjahat-jahatna we anu geus maragatkeun nyawa pun bapa sareng pun biang. Pokona mah mata ketir nyai. Galuh Parmadi harita jadi penasaran jeung katajikana ceritaan si Emen. Harita galuh Parmadi cuma cerita deui. Saha kira-kira teh Kang jalma jahat teh anu geus maragatkeun nyawana pun bapa akang sareng pun biang akang teh saha? Keun upama teh mah abdi apal mah. Abdi lah diparagatkeun nyawana eta jalma teh. Tenang ya, tenang. Eta jalma teh nu katelah si Barong. Wagang sagedeung dieu eta jalma teh palastra nyai. Tapi nyata nya meureunana geus lain ieu naon teh milikna we. Si Barong jeung dua baturan nu katelah si Karman, si Birma. Salamet aya nu nyalametkeun. Ya jeung nama guruna dua saha tah. Bukan mah ningali kana jurus nama wah. Hebat eta jalma teh. Ieu lalakonna mah nyai nya. Parabat si Emil hareuta nyaritakeun atawa ngalalakonkeun kajadian dina waktu tarung jeung si Barong, si Karman jeung si Birma. Kitu nyai. Sakedeung deui si Barong teh bakal paragat nyawana ku akang teh dialungkeun we kana durukan. Hareup teh aya nunulungan. Anyakal bat diduruk padahal mah da bisa bae ku akang teh ditengeul we. Eta jalma teh pasti bakal rubuh lantaran geus teu balakaya. Geus ditalian kana tangkal kai ku akang teh. Nya meureunnan dimasangkan panjang lalakon cikeunana teh. Si Barong, si Karman jeung si Birma dina hiji mangsa bakal datang deui. Bakal belas dendam ke akang jika nanti gitu tanyai. Tentang tos nama akang teh kedah hati-hati tukangnya. Bios atuh timiti ayeuna mah. Abdi bakal nyerengan ke akang, ka mana oge akang. Miang, mios. Kan we ku abdi bakal disarengan nyai. Ku abdi teh bakal disarengan akang teh saponos teh kaluman. Kumaha akang wios henteu. Ari akang mah nyamangga bae nyai. Ngan meureunan teu ngecaka-caka teuing nya. Karena penan sanes muhrim dikeng inget tanya dikeng caket-caket. Galuh Parmadi harita seuri leutik. Kukitu oge galuh Parmadi bisa nyahwankeun parangina si Emen. Bisa kanyahwankeun pribadina si Emen anu katingalina teh memang lain jalma anu bangor. Kabuktian dina waktu harita oge teu wanian cebak-cebak kitu kieu. Malahan mah cumaritana si Emen sopan pisan ka Galuh Parmadi. Makokom anu ngadengekeun kana ceritaan si Emen dina waktu harita maren jago oge teh lah geuninganan. Jalma jahat si Barong teh masih keneh hirup. Si emak harita cumarita. Teh lah geuninganan nya si Barong teh masih keneh hirupnya. Ejang. Ieu masuk power we kan dieu deui ngaran jah ka film boran mun tia mah datang ka dieu siksa coba sujang anu bakal nulungan emak. Tenang we mah saheulaanan mah kuring nek cicing heula we di dieu di warung mah man beureun moal lila kira-kira mah samingguan deui nya mah nya. Nek kitu mah dek miang we da kuring teh dek ngalalana lah susuganan we atuh menang luang jeung pangalaman. Nya sami abdi ge mah bade cicing heula we di dieu di warung emak. Arencangan Kang Emen mudah-mudahan we atuh teu kaluman teuing karunya tukang Emen teh nya mah nya. Bener nyai karunya mah oge
ningali kana warugana nama Nyang Emen teh memang sehat, tapi pikiran jeung hatina mah jang tatu sehat eta Nyai. Sok atuh supaya pemikiranna sehat, hatina sehat, kudu baturan ku Nyai. Sok cenah ngobrol naon we atuh curhat kayaknya. Makokom harita ajurung-jurung sangkan loba ngobrol jeung saha jeung si Emen. Sangkan si Emen teh ente ngajajantul mikiran kana kajadian-kajadian anu geus kaliwat. Kitu harita gantawang we jalma nu keur dahar teh tarik harita cumaritana. Weh, mau warung. Cewek masih kene lapar woi. Buru, sadiakeun dahareun nu sejenna. Minta alas deui buru. Si Mawarung kaget, sarea oge anu aya di dinya kageteun. Lantaran eta jalma teh cumaritana tarik ditujukeun ka si Makokom. Makokom harita langsung muru we nyamperkeun ka eta jalma. Nyokot alasna terus harita dipinuhan deui ku alas anu anyar. Calabak deui eta jalma teh barang dahar. Makokom balik deui harita geuk diuk, harita mah digigireun galuh Parmadi diukna teh. Eta mah jalma kudu sopan-sopan teuing. Cigana mah jeung Emen kudu hati-hati jeung waspada. Eta jalma teh lain jalma biasa. Hebatna mah anu keur miluan sembara teh itu teh jeung Emen. Hati-hati. Nyai, hati-hati eta jalma teh jalma jahat cigana mah. Bener mah eta jalma teh memang jalma jahat. Tenang we. Pani dia teh aya galuh Parmadi katingalina mah. Nyai teh pendekar wanita anu sakti da. Katingalina pengan pedang eta pedang teh pedang pusaka nya. Leles eta pedang pusaka Kang, warisan dipun gurunya Tan Aki Parmadi. Ya mudah-mudahan we aya guna jeung manfaatna pikeun merangan jalma-jalma jahat Kang. Bener pisan Nyai. Gunakeun eta pedang teh nya lah. Nya haji mangsa mah Akang hayang nyobaan nyebut eta pedang cikeuna mah bakal pedo teh Nyai. Komo lawan dipake ngurek mah. Bakal pedo pisan. Akang manah kana ngurek keninganan. Nya eta pedang teh urang pake neketekan belut, urang pake nyobek. Kumaha ngarti? Si Makokom jeung galuh Parmadi harita sing serenge seuri. Lantaran asa ku teu nyambung si Emen ngadakenak ngomongkeun cobek belut jeung ngomongkeun belut sagala. Pok harita si Makokom. Naonan, ya sujang buat ngomongkeun kana belut sagala. Mun hayang belut mah atuh ka sawah we, mau ge boga sawah mah. Loba cenah belutna. Keune dina haji mangsa mah atuh kumaha ke dianteur mah hayang belut mah. Nah, tuh mah kelah ngomong ayeuna kuring teh hayang belut mah dicobek. Keunah. Atawa dibeuleum oge bisa lah kumaha we carana mah. Anu penting mah dahar bisa ponyo gitu. Kerjong-jong harita si Emen cumarita. Blesat harita aya piring ngablesat eta mah kana naon? Kana dadana si Emen. Ku si Emen karet ku juru panonna harita. Si Emen harita teu ngagerakeun leungeunna, teu ngagerakeun badana. Galuh Parmadi oge harita ningali kana eta piring anu ngablesut. Si Makokom harita meureuh deui malahan mah harita mengpeunan dua panonna lantaran baur. Awas jang Emen awas. Hebat atuh da. Eta piring teh henteu keuna kana badan si Emen, tapi eta piring teh ngadadak harita balik deui kanu ngirimkeunana. Blesat. Eta piring teh balik deui kanu ngirimkeunna. Tetela eta jalma nu ngirimkeun piring teh nyatana jalma anu keur barang dahar teh ya, anu mau pecut teh. Eta jalma harita ngagunakeun leungeunna hiuk jobet. Eta piring anu ngalayang ngablesat teh harita diteungeul. Kulumrang eta piring saeng teh harita kana taneuh. Cung eta jalma teh tanang tung. Buang kawara si goblok. Sajalmana yo. Anu geus mabit ku piring, setan teh sia. Tang rusianya. Eta jalma harita nunjuk ka si Emen, malikeun ka ngacir-ngacir we tutunjuk nanti atawa ramo nanti malikeun ngacir-ngacir we harita nunjuk ka si Emen. Naon geura dirinya anu mimitian nah habat kuring anu dituduh ieu masuk clear dirinya malur kuluna oge ngaku dirinya anu geus nyen codeka mimiti ieu mah kelakeun kenuring ka kuring
Saksina oge tuh makokom da isi nyai saksina oge. Andika padahal manu yen gara-gara sia bet mita karewek sia yang dipadekoskeun eta beung teh yang dicacak wah buat wani-wani coba daki itu benar-benar goblok itu jelma. Awas ya eta jalma nu can kanyahoan ngaranna harita nyamperkeun kasih emen nyamperkeun ka Galuh Parmadi jeung Makokom harita buru-buru nyumput itu kangen si emen lantaran sieuneun ku eta jalma. Ya dengekeun goblok ya dewek anu katelah si Kemon si pecut setan eta wanoja anu deketan sia eta teh calon pimapajikeun dewek calon bojo dewek jadi awas ingkas ya. Jadi naon geura ieu mah janji wae calon pimapajikeun kenal oge acan kuring oge kakara kenal ayeuna naon coba eta maksudna. Ulah oge teh terang eta ka eta jalma teh Kang teu kenal buka saha eta jalma teh polontong geuningan jalma teh Kang. Bener polontong nyai eta jalma teh memang kudu dilawan kudu diwara eta jalma teh. Si Kemod harita beungeutna bareubeuk-bareuem kakorot ngancing lantaran ambekeun harita ka si emen jeung ka Galuh Parmadi. Nyai kukula teh nyai bakal dijadikeun bojo bakal disenangkeun sok buru ngilu jeung Akang ayo buru. Ragamang harita leungeun katuhuna si Kemod teh nyeklan leungeun karluna Galuh Parmadi. Tapi Galuh Parmadi kalian jawara biasa atau lain wanoja biasa. Harita Galuh Parmadi ngalakukan gerakan ukas jadi gancangna. Siat hiu gaplok we. Si Kemod harita dicapok ku leungeun katuhuna Galuh Parmadi. Wah, anjir panas. Naon ieu teh naonan yo. Wani-wani nyabok sia. Kakang salah naon coba Akang ya? Si Kemod harita muncreng ka Galuh Parmadi. Dua tapak dampa leungeun katuhuna Galuh Parmadi ngageleng dina pipi kencak jeung katuhuna si Kemod. Benar-benar sia teu bisa diajak damai nu mah. Hiat cilung harita. Si Kemod narajang harita loncat hiuk perep katun harita ngablosur kana beungeutna Galuh Parmadi. Hiuk gerudas harita ditakis ku leungeun katuna Galuh Parmadi. Cari jeug. Eta jalma harita ngajarik jeug teu lengkah ka tukang. Waktu senaparanto siap kabdangu berjeng kantun kasadena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.